Kuring sapara kanca bade mintonkeun kaulinan barudak Sunda baheula anu dibimbing ku Payopi nyaeta Sapintrong. Tepangkeun nami abdi Reni Julianti, Nur Arini Dewi, Desi Kartika, Aisyah, Yuni Kasantiana, Gila Julang Raini, Wilujeng Nyaksian. Ini capek ki hayo we tadi ditahan we. Geus mae pare, mae baju, nyeuseut. Kamaran nya barudak teh meni nyamper. Des, bosan. Oh, ini tuh es Yuni. Yuni. Ka mana? Kapan si Reni? Gilo atuh, ulin yuk. Yuk, Ayo. yuk. Reni, ini pare. Heeh, dititanya eta ieu teh. Naon kitu? Ulin yuk. Hayu atuh ah, capek. Ayo yuk, karet yuk. Yuk. Hei, pernah raon. Ulin yuk. Hayu. Pimpalayung gambreng. Lah. Luncat tali nyaeta kaulinan ngaluncatan tali anu dicekelan kuduaan. Talina saeutik-saeutik diluhurkeun, dipaenkeun ku 3 orang atawana leuwih. Make tali anu panjang, biasana tina bahan anu leuleui liat, sangkan teu ngabahayakeun atawa disaringkeun. Kulantaran ieu, biasana tali teh dijieun tina karet gelang anu ditumbu-tumbukeun jadi panjang. Cara mainkeunna nyaeta budak anu teu nyekel tali kudu ajleng saluhureun bates tali tea. Keur wates tuur jeung taeun anu ajleng teh teu meunang antel kana tali, antel manehna lasut alias kudu gantenan nyekel tali. Ti mimiti wates bujal kaluhur anu ajleng meunang antel kana tali. Beunang oge make teknik dikepoh nyaeta suku kenca meulit kana tali dipurilitkeun tuluy disusul suku katuhu ajleng ka beulah sisi seberangeun nu ngajleng tea.